Pariral kieu nya berita-berita di sosmed enak ke bumi kerajaan-kerajaan naon bakal aya naon ieu di dunia cekeneh ngadenge berita kerajaan di wetan enak muncul kerajaan di urang najanan buka tuh biasa we cecitot menuju macaan berita. Oh, mangga tuh ah, buka tuh. Oh, nya sok atuh. Kela. Kela atas sekedap. Nah, buka tuh. Engke sonten ibu-ibu kedah kumpul cicitotnya. Omat kumpulkeun. Aya naon buka tuh. Pokona mah engke we ku abdi sarioskeun. Ka emang metawa-tawa heula ka cenah nya. Pasti warung. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Atur nuhun parantos sumping kana panggulem Kisimkuring. Aya naon itu nila reuwas? Mohon ya sadudak-dadak kieu. Nya sadudak-dadak Iya reuwas naon sampai oge tadi. Sareuwas. Simkuring teh kengeng wangsit. Maksudna teh buka tuh kumaha? Kieu ibu-ibu. Pan abdi teh peuting teh tapa kengeng wangsit. Nya eta ngadamel kerajaan anu bisa ngalawan Bang Emok gitu. Asa beuki teu ngarti loli mah aya naon ieu teh atuh. Kieu ibu-ibu abdi teh dina wangsit teh. Basa tapak peuting teh. Pupugu orang teh kan keur cicing. Ujuk-ujuk hileuwir aya angin. Aya harewas aki-aki. Ngaros teh kieu cenah. Lamun maneh hayang bebas di Jambang Emok, tah kudu nyan kerajaan kitu. Tah kumaha? Abdi teh ayeuna bade ka ibu-ibu usul kumaha mun nyan kerajaan kitu lah. Asa beuki lieu loli mah nih aing kumaha ieu teh jeung nyen kerajaan sagala. Teu ngarti loli mah teu ngarti. Teu kudu larieur, pokona mah urang nyen kerajaan, hiji kerajaan kitu. Hai, mana naon kitu? Simkuring ngajamin sabab kerajaan ieu bakal dilindungi ku WHO. Buka tuh, ari WHO teh naon? Eta WHO teh lembaga anu di PBB anu khusus menangani Bang Emok. Oh. Ibu-ibu tong hariwang sabab kerajaan anu bade diadegeun ku simkuring teh ku urang bade didukung lagi ku sababaraha negara terutama ku Thailand. Thailand. Ibu-ibu mah apa eta teh Emok teh pan bahasa Thailand. Emok Ari hartina emok teh naon? Apaan Bang Emok teh hartina di Thailand teh sarua jeung di urang. Aniprek. Oh. Aya ibu-ibu atuh anu ngadukung sajabat di negara Thailand ge aya loba anu ngadukung kerajaan urang teh. Loba pokona mah. Negara mana wae eta teh? Aya atuh sepertina Arab, Mesir, walahan Amerika juga aya, Afrika aya. Pokoknya mak sama segala-gala kerajaan di dunia ieu teh bakal ngadukung ka urang. Ari urang bade ngadamel kerajaan naon gitu. Lah ieu mah wangsitnya. Jadi kerajaan urang teh ngaranna teh Kerajaan Tameng Emok. Bang, ada ibu-ibu kamaran. Ibu nu mana? Nusuk biasa di taradi. Teuing tadi mah belah ditu, tapi ben nempong ngaruk di dinya. Coba tang di dinya. Da tadi ngarariung. Nuhun mah. Siap-siap atuh. Naonan ieu. Aduh.
kacau pisan ieu. Mau apa Kang Mas kesini? Biasa we abang mau nagih. Kami dari kerajaan Tameng Emok akan membasmi orang-orang semacam abang. Wah, tonggorei ah. Biasa buru-buru. Pasukan siap gempur. Siap, macam-macam ke kerajaan Tameng Emok. Ini merah ya. Stor. Untung abang selamat. Aduh, kacau teh ibu-ibu. Si abang. Kunaon nu lompatan? Diudag. Usaha. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Sarua urang oge. Aduh, capek. Sarua. Aduh. Naon ibu-ibu teh eta bet lalieur kitu. Teuing naon galelo gitu. Parah pisan eta ibu-ibu. Aduh. Total. Sampai kadi Sarua, jengut aduh. ya, Bu. Asli sarua. Wah, Asli capek. Udah aduh. alah. Kenalnya itu kerajaan Amang Cuna eta. Ayeuna mah ulah eleh geleng nya. Nya siap. Urang nyieun karajaan we Ayo lah mah. orang elehkeun. Urang nyieun karajaan emok pokona Siap. namanya. Ayo, Ayo siap. Satuju. Satuju. Sip heula atuh. Kami dari kerajaan Emok siap-siap akan menagih semua hutang-hutang ibu. Pokoknya sekarang harus lunas. Kami dari kerajaan Tameng Emok akan melawan kerajaan Emok. Kerajaan
Thank you.